Nyaho dia. Nan. Kuncen gawe dia kuari. Kemana? Nyaho aing tadi nyampur ka imah nya. Ka kota eta siga ngagawena. Si aing mah. Ilujeng sahabo eta. Dikulek yo. Terus urang deki bae. Gat diik jalema dong urang mah nya. SDB kan urang teu lulusnya. Paling ge urang mengandalkeun idong teh jalema anu ngajakan gawe teh ik. Paling ge urang nangguan eta doang gitu. Eta kuncenan teu ngajakan urang ya. Teu nyaho. Kuncen mah paingan boga ijazah sekolah dohor tah mah. Krita ngomong kana aing. Kan aing mah sekolah dohor bae gitu ilo keur itu. Kaduhungnya keur itu sekolah dohor. Oh aing ge nyesel aing. Laju ieu urang naik ka mana ieu geus kieu? Geus di bae tah nungguan kalaparagag. Nangguan ik kalapa ieu? Oh. Doangna urang mending ngider bae boa ik. Jan nangguan kalapa ieu mah doangna jacan arasak. Can jerah boa doangna. Geus ke heula urang di bae heula sugana minum ragag. Ya Allah. Nangguan nih urang ik jakalapan lagi can arasak. Geus sabar urang tungguan di dieu nu heubeul. Bo aing. Ngagetan bae di apan. Ari dia nek nantu dauk ala proh amat natano. Samak aya tuh, nabeuti awe. Hoi, dia itu samak tuh nawi. Ulah tah mah ih. Urut paeh. Laju kunaon tuh lah menurut anu paeh. Geus pokona mah ulah ieu mah, loba bejana. Alah, aing ganeng yo. Yeay. Kan kelar samak mah. Carek tuh gimana di Wala, mah amparkeun eta langsung dah. Jadi kill. Geus eu. Kan ngeunaheun di dieu mah bisa ngagoloyohan. Ari dia kunaon tuh di dinya bae. Tadi yo emang ngamparkeun ongko ih. Endong mandong di dieu bae teu hayang yang masarieun. Hong sebeje kamayangan aing bisa kekedengan aing lega. Man, orok man. Oh, man, singsiran yuk. Atuh siapa yuk? Kurang kado tuh nyambung ke beti kado yuk. Oh, Ayo mau aja. ayo siap. Laluran man, sekadangnya man. Naon tah euy? Keur naon di darari dia. Tuh nya cik aing ge da bicarikeun ieu. Di mana tah suara euy? Naon dia make samak aing. Popo dorok man. Tapi ngeunaheun di diman nya aradem. Sedap. Angin sepoi-sepoi. Ngeunaheun di hees di diman. Angin man, nyin mata ieu bae, nyin mata ngantuk angin. Tap. Dan bulu sawan aing hudang. Dan ninggalkeun aing bae. Kunaon diarok? Ieu bicarekeun yo puh aing. Bicarakeun kunaon? Eta orok ngomen sama keramat. Urut paeh di ditu tuh. Di mana? Di kebon. Keur mendo aing. Terus kunaon tuh dia lompat sama kurnu paeh ge. Teu kaharti aing mah. Eta aing kan manggi samak dina awe. Terus wah yang dicokot ada jeung paragi diuk. Aing kakadengan sagala jeung orok tiluan tah. Laju kunaon?
Anu ngisirikeun. Dona ge eta arwahna edas. Sawan aing ngejat jeung orok. Piraku zaman kuari masih aya nu kitu. Ih, dia mah di bejaan teu percaya. Tanya naik tuh. Naik. Ho, mun teh mau ngejat barang. Coba ayo orang sabarkeun ka ditu. Endung ya. Naon tuh dia? Geura dia ka ditu pol, geura sorangan. Pati maroropo di daria ih. Ayo mau jaya aing tenang. Capek aing capek. Aing bisa dibawa kelong. Enggak sekarang sabarkeun sorangan dia. Maropod amat. Teuin tepul dibawa kelong. Wawanen ongko jadi jelema. Kurnaon dararia di dieu. Dararia ngalunjak juk dina samak aing. Ya aing ge dararia ieu nu tukang ngabohongan masyarakat. Kutuk dia ku aing. Man, udang man. Man. Ngimpi aing man. Sieun aing semua ngimpi dikutuk. Ngimpi doang ge alewoh ya dia. Ih, sieun man, ngimpi dikutuk aing. Mau nanon barang. Ih, dia mah moal naon bener. Yung. Aing teu bisa man. Bener juga Yung Yung. Yung Mana sa balik ke layu balik minuman ayo balik. Balik. Yung man. Ayo dikelah. Man. Dia kayaknya tangguhan nyawa saya lah. Yung minum lah yang guys. Ini semua jula cerik. Minum. Beakeun. Cager lah beakeun. Teu berubah man. Beakeun. Nah, cager euy. Man. Ceng mah dia kualat malah masyarakat. Geus urang mending menta hampura bae ka masyarakat yuk. Cager insyaallah cager. Bisa man. Saya urang menta hampura kana kabehan hayu mah yuk. Geus ulah ceurik isin. Geus ulah ceurik. Eta lele aing. Segala dege can anu nyampurkeun bae ka dieu. Can ieu jelema teu bareukieun tanah nih kana lelenya. Geus menjenggeus yuk. Kunaon dia Yung? Kunaon dia Yung? Kau bilang hampura. Hampura kunaon dia? Hampura kunaon? Hah? Pokoknya mah hampura mereka ulang. Naon dia ngalah panggil aing nya? Lain. Aturan judan itu dia minta hampura kunaon tuh dia. Hampura geus bohong. Kabang kunaon tuh dia sampai ceurik itulah. Hampura gamari iung. Untuk ka Bangladesh padahal mah eta. Masya Allah, ya dia. Hampurakeun ka unang.
Atuh laju dia kunaon sampe ngabohong gitulah. Nan untung dah tajeng dia ngabohong gitulah. Ih, dia sepeta hampuran can kana masyarakat dia. Isin kau nang kagak ngomong ke Bangladesh. Terus nanti dia karek main hampura kiwari. Ugi tadi ngimpi ka unang kasarean di kebon. Ila kila uga sare dong kila. Tu bisa dong nama akibat ngabohong iung. Kawalat tidak kumaha ge. Geus jam menikah main hampura kan kabehan dia ka masyarakat. Kawalat tidak kumaha ge. Tas yung tas. Human. Pohok. Tas. Eta dia lamun teu dikutuk doang da moal main hampura tadi dia kan aing ge. Hampura kau nang Bang bejak ke masyarakat ya. Hampura gitu iung ska bohong. Pokoknya kelakuan dia sorangan. Atuh dia nu kuduna minta maaf pada itu tanggung jawab. Beraku ta aing nu nyider atuh. Wah, nak kau nang ieu tulungan iung. Terus dia mana orang mana? Geus ka udah lo dibahas panjang kena. Geus jeung balik banyak. Oh, kata dia iung. Mana ta sambak cek orok teh? Bulan lain teng teu orok. Sama keramat segala naon. Dasar lagi maropo orok mah. Bating mana meureun eta samak. Merinding. Waduh. Action. Oh, jauh bener nih Mayungi. Man, ayo bisa. Oh, man. Yuk. Cari Jawa. Action. Kau bilang hampura. Geus ka bohong ke ieu. Anjing.